nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 50. Pa'alaman aroda al-bai'a wa syira'a ayata'alama zalika wa ila akala ariba sya'a am aba. Pa'alaman mangka wajib kanggo jalmi bade pameget bade ka istri. Nu penting mah Islam baleg kagungan akalnya kan disebat mukalaf teh. Naon tah kawajiban kanggo jalmi teh? Jeung jalmi nu kumaha? Aroda anu ngamaksad ieu man, aroda anu ngamaksad ieu man, anu ngamaksud ieu man, anu ngamaksad ieu man. Al bai'a kana icalan anu eta jalmi teh aya paniatan bade bisnis anu rupina bade ngical kuota cenah kitu atawa pulsa atawa icalan sarung nya atanapi kampret santri mah atawa icalan kopeah gitu nya. Itu jeung nu sanesna. Wasyira'a sareng kana ngagaleuh termasuk maksad bade ngagaleuh gitu, ngagaleuh barang, ngagaleuh kampret, ngagaleuh kopeah, ngagaleuh kuota, ngagaleuh pulsa, ngagaleuh sinjang, ngagaleuh koko nya jeung sajaba-sajabana. Naon aya ta'alama yen ta ngaos heula atanapi nganyahokeun heula kitu ieu man zalika kana ilmu jual beli tuh. Mangka diwajibkeun ka eta pameget anu bade ical galeuh nu bade jual beli nya ka istri anu bade jual beli gitu lah dianggap pira icalanana mah mukul balahu gitu nya atau bala-bala atau comro atau misro atau putri noong gitu nya atau seblak gitu atau naon deh rujak gitu nya atau cireng atau onde-onde itu baso nya atanapi bubur gitu atanapi gehu gitu nya jeung sajaba-sajabana ulah dianggap pira gitu nya pira icalan kuota cenah abdi mah atau pulsa atau cireng jeung sajaba gitu. Walaupun siga pira kekeh wajib ngaos, wajib nganyahokeun kana ilmuna jual beli gitu. Wa ila lamun teu ngaos tah teu ngaos heula kitu nya teu ngaos heula tah yo ical galeuh kitu teu apal tah ilmu anu berhubungan sareng ical galeuh gitu. Akala mangka pasti nuang ieu man ariba kana riba saa nah maksud ieu man
am aba atanapi alim ieu mah kusabab teu terang ilmu ica galeuhna teh tapi ancrup kana ica galeuh itu bari teu terang ilmu ica galeuh bae dieuna halal haramna kitu nya sah henteu sahna pasti eta anu teu terang kana ilmu ica galeuh teh bakal ngalaksanakeun anu namina ica galeuh riba gitu. Ieu riba teh nya dilarang ku agama kade. Eta mah eudeup maksa nya bae riba ge gitu. Nu penting mah lamun icalan payu lamun ngagaleuh lancar gitu. Atawa teu maksud gitu. Teu hayang ical galeuh aya ribaan teu hayang. Tapi teu terang ilmu ical galeuhna anu berhubungan sareng halal sareng haramna. Tah kusabab teu terang pasti. Walaupun alim oge bakal terjerumus kanu namina riba. Nya naudzubillah. Kusabab kitu ka kantenan nya urang mah sama-sama umur sakieu mah SMP SMA nya umur cek basa ayeuna masih keneh potensial jeung lamun bujang oge disebut teh murehek gitu bujang kagok gitu nya ai mani mah tos biji ya tah aalana teh itu termasuk Miftah gitu ngecucrot ai mani mata kawas ge beuki ageung we gitu komo atuh ari aoten moal tiap wengi gitu mah min oge kusabab hayang bijil bobona dikobong wae mah eta tah eudeup nikah atuh da umur sakieu kararagoknya gitu walaupun tos baleg ku kaluar mani gitu kararago nah umurna masih kene belasan tahun atuh deuk bisnis atuh da sepuh aya keneh jeung mampuheun keneh jeung ngabiayaan tah kusabab kitu tos ngaos sayuswa sakieu mah nya nimbaan heula ilmu bae deuna ilmu ica galeuh kitu kurang teh kanyahokeun ilmuna anu berhubungan jeung ica galeuh teh bae dieuna ilmu halal ilmu haramna dina bab ica galeuh lamun halal teh nu kumaha haram oge nu kumaha kitu kalebetkeun istri sayuswa sakieu mah nya komo Siti mah kitu walaupun geus sakolana anggar salirana saeuing kieu itu komo seurung haleun keneh mah bade nikah lami keneh sakola SMA tos beres kuliah henteu gitu kitu nya tah mending ngaos cicing di bumi masuk perajenan jangar sepuh ge nya pagaweanana teh ngagoler gitu sugan mah eta we catang kai kitu nya ngagoler we hudang-hudang hoyong hoyong papang hayang emam hoyong baso geus beres eta ngagoler deui kitu pan picarios ai kitu mah ngaos nya apal ilmu ica galeuh lamun ica galeuh teh ari apal ilmuna mah urang teh bakal nebihan tina ica galeuh anu dilarang ku agama bae dieuna bab riba kitu nya waqad qala sareng teman-teman misaur saha Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tajirus saduqu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i gitu
Atajirus soduku ari anu tukang icalan bari nu kacida jujurna gitu. Tukang icalan anu kacida jujurna. Saur Kang Nabi eta yusaru bakal dikumpulkeun ieu tajir ieu nu icalan bari jujurnya icalan bari leres nyata maksana leres teh lebihan tina paharaman ical galeuh itu bedana riba nya bakal dikempelkeun tah tukang dagang anu jujur tukang dagang anu bersih jeung iraha dikumpulkeunana yaumal qiyamati dina dintenan qiyamah sareng saha ma'asidiqin sarta jami-jami anu balalener kabeh tah bakal dijikeun sareng golongan sidikin jami anu gaduh jejak rekam kehidupanana teh kitu kapeunteun ku jujur gitu kapunten ku laras kapunten ku bersih gitu akhlakna teh gitu sidiqin tah moal saha nya wali ulama sholihin kadituna nabi kitu nya jeung para kitu rasul anu gaduh sifat sidik mah nabi sareng rasul. Waktu nikmatnya lamun dihijikeun sareng nabi teras sareng rasul diriung ku wali ku ulama ku saleh atuh insyaallah poe kiamah ngahiji sareng marantena mah alamat-alamat salama kitu tuh berkahna dagang anu jujur kitu menghindari riba tah kedah terang ilmuna nya kayak di payun aya bab riba barudak wasuhadai sareng pirang-pirang jami anu maot syahid kalebetkeun jami anu maot syahid nyata dina sapalihna anu moal dihisab di alam pakuburan teh jami anu pupus bari dicap ku pupus syahid itunya seueur barudak anu kalebetkeun maot syahid teh beh dieuna teh Silvi istri nuju ka kandungan terase ngalahirkeun imam murang kalina tos bijil atau masih dina patuangan keneh kabujeng pupus si ibuna teh atau murang kalihna dina patuangan teh pupus ku kalamian meureunna kakeum ibuna oge jadi aya naon aya reaksi mode pendarahan jeung aya nu teu raos kana salirana duikeun ka pupus eta teh istri muslimah nya istri Islam tah mangka buruhanana kanggo istri anu pupus nalika bade lahiran nyaeta buruhna teh kumaot syahid mal dihisab tah contona mamahna Dedila ih syahid dah syahid make ngihisab tah istri itunya tuluy pameget anu kasab nya anu kasab niatna saja ibadah teras dipaparinan kalieur kabingung kasusah katugeunah manahna nu kacida abotna nya dina enggoning kasab teh kitu ku jalaran bade milarian rezeki halal teh hese anu haram oge sami hese atau nu haram loba tinggal kersana tapi dah alim nu eta mah hayang anu halal ku sabab hese bingung kitu nya teras mapah marukana di sisi jalan mapahna teh padahal di tengah jalan torojol teh bus gitu nya anu antar kota antar provinsi anu cepet teh geuningan
atuh katabrak maotnya eta nu maot teh jami anu nuju kasam niat seja ibadah milarian pakasaban anu halal Muharram geus seueur ngan teu dicana kayangna anu halal maot keur kasab keur milarian pakasaban tanu kitu mah kagolongkeun maotna maot syahid moal dihisab barudak moal dihisab kuduna di dieu teh nu model beurit ngaji nama mah katinggal ku amang di dieu tah nu tong di karep eta nu ngajina siga beurit tah kitu di antarana tuluy nu maot syahid teh model anu ngararaos ya santri itu santrina lamun maot di kobong atawa di jalan bade ka kobong atau uih di kobong gitu nya ti pasantren kenging musibah imah cilaka katabrak atawa gebis atawa serangan jantung gitu duikeun ka pupusna tak kusabab anjeunna teh nuju ngaos gitu nah mangka maotna teh maot sabab nu mangaos teh anu ngaos teh kagolongkeun ka 4 golongan anu dipika cinta ku Allah sareng ku Kangjeng Nabi kun aliman wa muta'aliman wa mustami'an wa muhiban saur Kangjeng Nabi cenah atik kun kudu jadi anjeun dedila kudu jadi naon cenah amang abdi teh eta aliman tukang magahan kalau betul tukang magahan anu lillah teh atiknya maot syahid lalawar tukang magahan mah itu syahid mah aya santri lamun teu aya kiaina atuh deuk ngaji ka naon teu jadi kiai wa muta'aliman jadi santri jadi nu ngajina gitu ieu tuh isi pamegetnya gitu nah maot syahid panu dipika cinta ku Allah jeung Rasulna salajengna abi mah datos sepuh cenah tapi alim ngantunkeun ngaos atuh wa mustami'an saur Kangjeng Nabi jadilah kamu sebagai pendengar cek bayeuna cek ayeuna sebat mustame ali pangawasan tuh tak kolot urang teh karena pengawasan teh titah dak daripada sare koten bapa maneh ngagoler nya ngalempengkeun kontol ngalempengkeun awak itu cangkeng sok poho wae nya gitu tara pangawasan ka mana-mana da kewa butuh atuh ku ajengan teh bae ku amang pasti butuh ku ajengan nu lain pasti butuh bae deuna atuh lamun dekawinkeun nya atau boga papait mere maot kitu hayang pangnalilankeun panguruskeun mayitna jeung sajaban maka butuh ulah ngarep-ngarep ngadeukeutan ajengan teh keur waktu butuhna keur can butuh ge deuketan ku ngaos tamih nyumponan kawajiban najan pernah ngaos bisi poho deui nu baheula kitu wa mustami'an tah jadi mustame ma urang tah daripada silih siaran jojodog mah nya tuluy ngalempengkeun kacang ekeng tuluy ngalempengkeun momokong bobokong lain momokong itu tang ngaji itu gulutukeun kurang ngaji itu ai kabi miwarang manteu eta wa mustami'an maot tah ahli pangawasan teh ieu mah ahli tara kagoda ku nanaon tah mah waktu pengajian teh ngaji we lamun lalaki sepak bola Persib Bandung jadwal ngaji mah ngaji we aya pasar malam gitu nya saminggu isu ke aya enak waktu ngaji we gitu
aya nu apel ka bumi waktu ngaji ya ngaji gitu. Nah, cara kaganggu tadi sebatna ahli pangaosan teh nu kitu da dila. Kumaha ieu mah ngajina teh siga leho loh gitu sakedeung. Lop lami gitu nya. Tuh. Loba kagoda gitu. Ieu urang ngarujak. Ana teh siap poe Minggu pangaosan ibu-ibu urang ngarujak bae atuh da kamari geus pangaosan. Lain atuh. Dek pangaosan deui da sami sakali ari maneh. Wah geus urang ngarujak. Kitu moal dek pangaosan. Bae urang dek ngarujak. Rujakeunana ge tah bangkuang, bonteng, tuluy eta buah, aya selong, aya gedang. Minumanana teh pucuk dingin tuh. Ale-ale. Ieu samarana tuh mending geus kumplit ieu. Cengek, uyah, tarasi, asem. Satuluyna aya hulu peda. Wah, pokona medok we. Oh gitu loh, ikutan dong. Pandek pengajian. Atuh ari kitu kumplit mah mual gitu nya. Di mana ngarujakna eta? Dina teras bisusai. Gitu. Atuh. Nyaingan uwing atuh tah. Di dieu kudu ngaos itu gandeng kudu ngarujak. Riweuh. Tah lain ahli pangaosan kitu mah teh. Karek tukang pangaosan. Gampang kaganggu keneh mah lain ahli pangaosan. Karek diajar. Ahli pangaosan mah tara kaganggu. Geus jadwal urang pangaosan. Teu tiasa kaganggu. Bae Mang Rohidin malam Senin selawatan. Walaupun di dieu dibagi acis. Tawasulan lah itu ieu. Aduh mangiringan. Malam Senin selawatan gitu loh. Ieu acis jeung mamunana eta mah dipisahkeun wae gitu. Moal cenah da kudu ngiringan. Moal abi mah itu ngejadwal gitu. Tah eta mah ahli disebutna ahli senenan gitu nya. Ahli senenan. Wa mustamean atuh jadi mustame urang teh. Atuh henteu jadi mustame wa muhiban. Jadilah orang yang mencintai mereka. Kaajengan resep, ka santri resep, ka ahli pangaosan resep. Beda ciri resep lamun numpak motor gitu ngalaku ka dia teu digandengan tuh rotot. Henteu, dipareuman didorong. Nah cenah didorong gandeng nuju pangaosan. Bilih ajenganana kaganggu. Bilih mustamena kaganggu. Gitu atuh. Tadi sebatna muhibah. Itu. Atawa aduh ieu teh teu tiasa pangaosan. Teu dah mang. Itu teu tiasa angkat. Nyarios tiasa. Naon nah tuur bisul aya 3. Nu katuhu nu kenca 6. Na bujur nu katuh 8. Anu kenca 12. Satuluyna ieu dina dada tuh. Wih. Cing pararentis ieu. Dina buhung. Ieu biwir tinggal itu. Carenang kabehanana. Carenang ieu dalam deuk ngisi ge curik. Dina liang tai aya bisul di badan. Jadi hese calik-calik acan abi teh. Hese calik teh. Tuh hayang ngos teh. Atuh urang ako deuk ke di ditu deuk kumaha sok calikna. Ai di imah kumaha? Di imah teu pararugu urang leuleumpangan pagawean teh. Maknya di madrasah leuleumpangan. Kanyampurkeun amang marukana deuk neungeul amang kecieun. Gitu. Tapi dah urang teh sok ompreng. Tu omprenganna geus sayogikeun. Itu urah salangseng. Bugis salangseng. Donat tu 2 loyang. Siga ditebikeun gitu. Urangna teu bisa ieu teh. Tah eta disebatna ahli pangaosan. Gitu. Ka mana teu ngaos bobo cenah eta mah. Kunaon teu raraos ahli meun cenah pangaosan teh. Tidak ada gairah gitu loh. Kunaon tatangi meser emas jadi cenah darah tinggi. Wah. Eta mah lain ahli pangaosan. Tuh, wa muhiban jadi luka cinta.
Gitu. Tah maot tah pencinta kiai teh, pencinta santri teh, pencinta ahli pangaosan teh. Oh syahid. Sebab tidak salah orang yang dicintai. Nah, jami-jami nu dipika cinta ku Allah jeung ku Rasulna Allah dipika cinta teh. Kiai, santri, mustami. Itu dedilanya. Terus waswadai. Anu icalan bari jujur, icalan bari reres. Gitu. Salajeng Nabi lama pupus terjadilah kiamah, maka bakal dihijikeun aranjeunna dina dintenan kiamah sinareng jami-jami anu jalujur deui. Nah, termasuk sinareng jami-jami anu pupus sahid. Allah mah masalah ngahijikeun nya. Masalah ngahijikeun santri ngahiji sareng santri, deui ajengan jeung ajengan, deui bangsat jeung bangsat, bonon jeung bonon, deui tukang gelut jeung tukang gelut, korupsi jeung tukang korupsi, deui pokoknya jeung deui we sagala nya. Deui tukang dahar jeung tukang dahar, tukang jajan jeung tukang jajan, tukang huntu jeung tukang huntu, tukang bohong jeung tukang bohong. Gitu masalah ngahijikeun. Yusarul mar'u ma'aman ahaba, akan disatukan seseorang dengan orang yang dia cintainya. Gitu. Nya tai ngahiji jeung tai, cikiih jeung cikiih, gitu doma jeung doma, ulah nepo Mang Rohidin domana dong. Nah itu. Itu. Wa madzaka ila li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa madzaka jeung teu ari dikumpulkeun itu logatna jeung teu ari dikumpulkeun eta ila li ajli ma angin karena arah-arahna perkara yalqahu gitu anu nibakeun ieu ma ka man gitu atau kata tajirnya min mujahadati nafsihi tina ngalatih awakna man wa hawahu sareng hawa nafsuna man wa qahriha rawana jer ke barisan sareng maksana itu nafsu ala ijra'il uqudi kana ngaberjalankeun pirang-pirang akad-akadan gitu. Alama netepan kana perkara amaro anu tos miwarang kana emak sallallahu Gusti Allah. Wa ila lamun teu ijra'ul uqud gitu. Lamun teu ijra'ul uqud palayah mangka moal samar deui gitu. Naon mah perkara tawa ada anu geus ngancam kana emak sallallahu Gusti Allah gitu. Man kajama tak ada anu ngalangkungan ieu man al hududa kana pirang-pirang undang-undang atau patokan kana pirang-pirang patokan atau kana pirang-pirang pelaturan. Suma inna baqiyatal uqudi minal ijarati wal kirodi warohni. Tasaur ulama misaur. Wa madzaka ila li ajlima yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriha
ala ijra'il uqudi alama amarallahu wa ila palayah pak mata wa'adallahu man ta'adal hudud. Dina saatos urang apa ilmu anu berhubungan sareng ical galeuh nya jual beli teh ical galeuh teh. Ta urang teh kudu belajar kanggo nerapkeun eta ilmu. Belajar kitu kumaha ngagaleuh anu halal, anu sah, kumaha ngical anu halal, jeung sah icalanana gitu. Tak dilatih, diterapkeun ilmu teh. Gitu. Aku sering dilatih, sering dipraktekeun, nerapkeun ilmu ladang ngaji dina ical galeuh, take kebiasaan. Ical galeuh teh dengan cara anu halal gitu sabab apa gitu pelaturan-pelaturan matak baheula barudak aya program nu sakola ieu mah disebutna teh tes kejujuran ya aya barangna mah di dinya tapi anu ngantosanana teu aya tapi aya bandrolna 1.000, 500, 2.000 aya. Tah budak teh meser misalnya 1.000. Teu aya eta nu. Anu ngantosana canakeun 1.000. Tah budak jujur mah simpen acisna di dinya 1.000. Nyanak 2.000 simpen acisna di dinya 2.000. Jeung saterasna. Tah eta mah wungkul tes kejujuran. Anapun saur pikih nya masalah sahna ical galeuh teh ku ijab qabul nya nyangakeun ejeung nampi nyangakeun pulsana nampi artosna nyangakeun kuotana nampi artosna kitu tah ku eta sahna da ieu mah wungkul naon ngetes kejujuran ternyata cenah seueur nu teu jujur teh seseueurna mah darmaji dahar 5 ngaku hiji gitu aya darmaji aya darmawan gitu dahar 5 ngaku bakwan da aya darmaji darmalu gitu dahar 5 ngaku tilu gitu berarti 2 deui mah teu diaku seueur tah itu nya tuh tak dilatih nu apa ilmuna ge bab ical galeuh seueur anu melanggar kemudian anu teu apa mantal hududa sumaina baqiyata uqud Allah kieu